Ah, kumaha aja malam minggu ngapes kieu ih. Ya, maka kira malam minggu kurang kene mandi supaya tong hapek. Ya eta mandi mah enggak sih, geus ganteng kieu. Ayo jadi kabawa sial dia kabawa ripuh ya batur malam minggu jeung awewe urang mah jeung lalaki deui jeung lalaki deui. Untuk kumaha ada kieu kaayaanna. Mah. Ting naon? Da loba nu dirasa. Urang teh pertama nya ayeuna teh naksir ka awewe. Saha ngaranna? Karena Yanti orang Cibelenok. Geus 3 kali malam minggu gagal we jeung gagal. Ting kunaon buat anu kaluar teh bapana lamun teu bapana indungna. Teh Kumaha kitu? ternyata anu ku urang di anjangan teh si Yanto. Atuh. Ya mah kaliti heula lamun kanjang tanyakeun di mana bener eta. Ngaranna bener teu eta. Gitu atuh. Oke mah nganjangna jeung urang ya. Siap diantar engke. Daerah Cibelenok mah apal kabeh. apal akang mah. Siap, emang pokoknya mah mun urang ada anjang ka dieu heula ya. Oh, ini. Wah, ya. Oh, Kang. Kang. Ada aya nu leuwih seksi gitu anu nganteurana ya kopi. Oh, yang seksi. Mungkin sekedapnya. Sip. A few moments